dompet kembung copot kurang aya duita copot kurang kantongan lamun jalma beriman langsung begitu ayeuna ningali dompet aya usia siun kumaha carana ieu dompet apakah ditinggalkeun salah dicopot pusat kabodohan desa salah bingung ditungguan sapopoe mau ditungguan kumaha kitu jadi bingung akibat itu ya amun urang ningali ketemuan ningali dompet aya sian langsung cegal urang cara amankeun ulah maka dibeja-bejakeun ulah mah dilembur anu leukeun dompet ieu eta 10 juta kesempatan jadi kita pikir aya bablu foto teh bab ketemuan bab pepanggihan di lamun urang nemukeun sesuatu kurang berarti urang disitulah diuji ku Allah Subhanahu wa taala di mana keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala jeung aya di mana letakna urang aya sieun ku Allah Subhanahu wa taala cana urang didinya itu geus cana sorangan tingali lebetna nah didinya kudu disalabarkeun di tempat-tempat paramian mana di masjid di pintu pasar di dekat lingkungan heula geus kamu sebenarnya asal aya lopel heula di jalan ieu nilai anu aya di dompet apa dibejakeun gitu dina aturan fikih punten gitu lamun teh mah mangin dompet aya duit 500.000 gitu didinya ini aya KTP-an mana aya alamatna didinya kurang salabarkeun ulah dibawa barang nama minimal disebutkeun disalabarkeun saha anu leungitkeun dompet cukup gitu atau lewat mamang leungit dompet teu gitu henteu aya di imah dibawa pamajikan pamajikan gitu oh henteu ya dan kalau anu aku ya ngaku abdi leungit dompet nah dompetna kumaha pertama itu aya atasan teu aya lamun ditanya ngahulang mangkat dan syawadul itu perlu gitu aya seuleut dompet abdi leungit dompet kumaha coklat itu aya duit aya sabaraha geusina 100.000 kana 400.000 bohong lain percaya kudu nah eta can anu mah kuat terpikir ke sabulan 2 bulan sampai 1 tahun kudu disalabarkeun kejadian di sesuatu kayak gitu pas aya meunang teh RT gitu pertama lain jadi artos buka artos nanti itu dina terus supaya itu mah artos bansos teh bansos jadi isi nanti 600.000 terus cepatkan ya man kaliwat murah sudah kenal artos nah saya narasan abdi belasana haji kumaha apa asuhan propam masih baik itu kan bawa urang kudu make fikih papanggihan eta ulah sampai salah lamun salah urang ayeuna ngurus dirinya engke daerah bakal jadi utang jadi tagihan ka rugi urang batur nulungkeun duit urang anu langsung kadang-kadang bener nah eta kudu salabarkeun bahkan 1 tahun talamun geus 1 tahun didinya ayeuna gitu amankeun atapi dipasarkeun kana kehalusan terbetul dina disolkeun dia atas umuman 500.000 disolkeun kana ayeuna sarana umum pahala ganjaranna jang sipulan anu leungitkeun nyampe eta nyampe jadi sipulan anu leungitkeun teh eta teh memang tara sedekah kudu disedekahkeun jadi disedekahkeun lewat hamba makhluk anu percaya sigara teh kitu urang mah nang duit 100.000 kasih ngomong aing teh boga rokok ieu bara bungkus teh ieu mah bungkus lumayan teu beda kadang-kadang eta papangihan bab kotor panjang dina fikih sebagian bab kotor panjang jadi kadang-kadang orang teh geus ngalakonan tapi teu terang keilmuanna salabarkeun heula dina pintu-pintu
dina lawan-lawan anu ramina gang gitu. Dan orang teu gitu, langsung we gitu aya kasolikeun. Tadinya seandainya memang Gusti aya mampu jangan dirinya manfaatkeun kanu lebih penting isolkeun sampaikan pahala yang anu leureung.